langsung diguyur tah kucing comberan. Udah tuh budak. Bau sih mama juga. Dia, cici jadinya. Cici. Ada eta si Jono ngabongan abah mah udah ketika kamari abah dibohongan. Emang si Jono ngomong naon gitu ke abah, mani sampai diguyur gitu. Apa namun bapak nanya huan mah cuma nerima mbah anak mah dikitukeun ku abah. Lagian abang nggak tanya-tanya dulu. Emang abah memang gelo, menang gelaga budak leutik. Gitu kan jadina isin sorangan. Ai bari eta ai sungut asal ngajeplak bae ka suhu saringana. Emang abah mah gitu. Kan abahnya ngemeureun si Ois lempangna jeung mama ka kebun kala dangder. Jeung saha emang jeung abah keneh eta dangderna. Sok kitu abah mah. Atuh abah kaburu paranas si Jono ngomong kitu. Cili teh asa cabean nut panas. Yang geus atuh apalah. Ulah gitu-gitu deui. Iya abah kasihan atau Aa Joni. Pan lagian oge abang minta maaf neng karena tadi. Dari kan di mah lah abah capek. Lah, karek itu doang geus capek-capek. Kamu deh mama ngurusan imah. Kaleuweung, ngadangder, asulu, nyangu. Cari kelaneng. Gimana yang dijadikan abah aus? Ku Daniel aus bayi bahasanya. Lain. Dak gelis. Terus bah, lagi gitu deh nyabahnya. Disimpan. Coba lamun kadingan kolotna teu ngeunahun bah. Iya atuh buat abah bae anu kena. Kena tah si Jono. Mau kapanggih ku aing disepak-sepak ku beungeut nang kos bola teh budak. Aya bang guru tuh naon? Itu tuh guru kena naon yang dicampur bae ongko atuh. Awas kuy, hatimu begitus kuy. Pak RT lah, tanyakan be. Baunya ada Pak RT. Pak RT jeung Pak RT. Ajono lagi ngapain? Imas gelis. Lagi ambilin bunga ya, sini ambilin. Makasih Ajono. Bah, mama nak tieulah lah. Nyangu, si Ois di mah tuh nangguan berhenti tadi. Ya sekalian bos suluh tah jeung ngakel mah. Apa bae mah, mama nak nyangu, kajun gantian. Neng, urang uih ayo. Ulun bae. Teteh karunya atuh dimakin. Jono, mau kemana? Ya ke Pak RT. Oh, yang geus tuh, bersih heula. Heeh. Assalamualaikum Pak RT. Nah, pan iya ya budak anu ngawadulan aing haram jadah sia. Jauh batu Pak RT, pan Pak RT Islam meureun. Cedok sia lah. Waalaikumsalam. Pan gara-gara sia aing dicarekan ku pamajikan aing sia ngawadulan aing haram jadah doangan sia. Tuman sia. Dasar witutung. Lah Pak RT, kan ngabohongan. Kan Pak RT ningali meureun kamari si Joni jeung si Ois keur duduaan. Anu mojok sih orang batur keur ngeparhayang. Si jeung ngawadulan aing ngomong ke batur mojok pajakeun aing bener kara. Tabrak aing diguyur make cai saember. Lah, pan Jono mah teu ngeuh Pak RT, emang kos kitu ayana. Oh, gara-gara maneh pan budak koe banjur, ya enak pan aing ke kolotna. Untungna be, koe dibere duit teh budak tinggal gantian. Amun teu dibere duit mah ampun aing ka kolotna isin. Gagar satu Pak RT. Nah teuing lah Pak RT. Tuman tah budak kena kapok digitukeun. Kunaon saya emang sawat ka si Joni apa sakituna sia batur dipitnah ku sia. Mena ngabohongan urang Pak RT. Urang tah kita balik cenah ku abah urang, padahal mah henteu. Urang capek-capek ti jauh ti balong. Atuh santeuna sia urang mitnah kitu. Doraka sia mitnah.
Sanu fitnah si Pak RT. Gus lah, dasar sia budak garelok, garlut sia selembur kene ge. Geus aing salah ngomong bawa tas lu aing. Udah sok adu mal cawok ku aing sia. Guys, enak mah kita jono ulah gitu desa ribut di salembur sorangan isin. Amun teh jadi jagoan mah. Jagoan nyembur batur aja kan ribut teh kabeh. Mah tuh Pak RT, ai sewat mah. Dari mana ya Pak RT? Iya. Ucek gitu ka aja gara ngadon. Capek. Geus dia teh. Yo, seberutan masuk aing tah geus asa aing yo. RT, jono mah kan digina cokot embe. Emang biasa ke mana gitu? Betah urutan sekolah mulai yuk, carangkel aing. Heeh tuh. Ngomong-ngomong, Mbe Jono dari mana Pak RT? Ya beda satu urutana. Mbe naon sih sia? Mbe Jono Pak RT, anu dijual ku si Joni teh ya. Beli mbe di mana aing? Goblok duit ge henteu, kanyut aing sararowek teu kabeuli. Hayu geura urutan aing. Ngan urutan sia no. Ai tadi si Joni boga duit loba nang mana Pak RT? Tadi eta budak dibere duit ku aing, soalnya digunjur, aing teh enak ben ka kolotna, main gunjur-gunjur bae baju batur. Mah, mangcokeun ieu coba, hareudang ya Abah. Oh, kedap bah. Bereskeun heula. Kulila sih, hareudang ya. Kudu atuh Abah, sabar. Abah. Ya hina ya. Cakot sorangan tak kunaon sih bah. Cangkel. Jana ulin Jan. Pak RT, minta kadaharan atuh. Kadaharan. Kadanya, tungguan. Teh kulatah mulin ka imah batur, minta kue bae ongko. Udah enak. Ya. Aya tinggal diungkul. Iya atuh. Ngebok aku sia teh gagaras. Pak RT, ka mana ieu Mbe Jono? Teuing atuh sia nanya ka aing. Beusi masa keur ngedak tuh di kebun batur. Assalamualaikum. Pak RT. No, biasa ledak tuh. Gua ngusup. Geraan ge. Bisa ngusupna datang. Yang bener sana. Oh, bener. Ayo. Oh, Pak RT, geus heula. Sia aing kudu ngodang di urutan. Nabung. Ayo antar aing ka ditu na. Ayo. Jadi tuh. Bener eta si Joni. Lah, cuma mau si Joni. Kunaon emang? Panjang ceritana Kevin ceritakeun lah di kawan Mang Usub. Tuh, ayo. Tadi ge sih geus dibawa ku si Jujun. Jun, Mbe aing ka mana sih ya? Jangan cok si Juna, dicang-cang ku sia. Ka mana tempat si Jono? Masa ulah kan ngomong di ukuran yang capek. Biasa mah koe geus diamankeun. Beak tuh kebun Mang Usub di Luluhan. Emang gara-gara eta budak petot teh mana ge? Maksudnya si Joni lain no? Pugu eta si Joni. Si aya masalah naon deui jeung si Joni. Tadi aing si Eis kerulin di ditu. Aing boy artis segala. Terus eta biasa bisa ngedak itu kunaon? Terus datang ta si eta budak petot. Sok-sok bahasa Inggris segala deui. Oh darling. Pan aing kata aing panas ngadengen lagi ke si Eis nyebut ibu. Tengil kumaha no eta si Joni. Terus salahna di mana? Pas manena datang, mana ngomong buat huntu sia jeding. What are you doing, meureun? Lain huntu saja jeding. Ya, sia, what are you doing? Bisa ada eta si Joni. Ngarayu si Eis make bahasa Inggris segala. Pantes si Joni nanyakeun ka aing. Horeng teh jeung ngarayu si Eis. Bisa ane tahu itu tuh ngarayuna. Ngomong-ngomong lanjut kembali ceritana. Lanjut. Terus nak pas aing keur ngobrol, aing dijabali. Wah baik, kata si Joni teh.
Sampai dititipkeun ku kasih Joni. Geus kitu teh aing dibohongan deui ku manehna. Aduh, aing amun katimu ku dibejak-bejak ku teh budak. Laju kumaha deui tah no? Pas aing balik ka imah tah. Sok abah aing teh ditanyakeun. Terus aing katimu Pak RT. Aing untung lagi boga ide. Tah, ku Pak RT tuh si Joni keur mojok jeung si Euis duaan. Nah, datang tuh Pak RT gitu mah. Langsung diguyur tah, kayak ku comberan. Bau sih maju dah. Aduh. Tapi nak, memang untungnya sih ya, diberi duit ku Pak RT loba jasa. Bisa kitunya. Kecik anak soleh meureun. Ingat sia, anak soleh, anak salah. Ayolah, aing pusing deh aing eta ulin deui. Pancen di paraban koy. Aratu lagian giduk kidinya. Oh, dia arah kali lah. Tuh, tungguan aing. Yuk. Lepas dimol sampe. Walah. Alhamdulillah bisa belanja oge. Nope. Itu si Joni Linda. Mana? Tuh, iyo nanti dibobok ku budak. Masa sekarang udah pas bae. Emosi aing. Geus tuh ribut bae. Dicicirah lah, aing saya emosinya. Emosi mah batu juri. Kajun mah. Kan aing. Bila aku sih dengar kata si Joni. Kan kata adiknya nang geus siram ku Pak RT. Waduh. Ai baru udah nih. Ada mulai. Jono. Aduh dia. Cici jadinya. Cici. Bisa no, ribut bae. Tenang lah no. Ulah boros ras belum bae. Harusnya yang dak di baturan perasaan bae. Ayo baturan mah kudu siling asa, siling asih, siling asuh. Ulah ribut bae. Menak lah, aja mau menak kita aja, mau aing ge. Geus ya, ngabarela anak lutung bae leh. Mana sia? No, kamana sia? Naik kana heula. Ih, eta budak kuras adatna. Oh, budak. Ke sini. Coba ceritakeun. Aya naon emang? Geus lo teh ceritakeun. Ayo salah. Geus, ceritakeun ku sia. Ceritana, enak ngajakan sararia ulin si Jono. Terus kumaha deui tah? Aing nyeung manehna jeung si Euis. Tuh, keur di ditu. Kerduaan. Nyana, gue ini bobodo. Udah balik ke bawahna. Nanti nyana ngambek. Lanjutkeun deui. Terus kalau manehna laporan ke Pak RT. Karena aing kudu mojok jeung si itu. Gua ibu RT sagala. Jadi lihat kieu atuh. Terus aing carekan jeung dibanjur ku Pak RT. Ari kitu mah sarua-sarua oge atuh. Sarua boga salah. Oh, makanya aing rek minta maaf ka si Jono. Ayo, antar aing ka si Jono. Ih, kiamat. Pas nyawa ada tuh si Jono bae. Sampai kacek-cek kana. Ese di warana. Isukan bae ka dituna. Benar ada tenang adatna. Bener saya, sugar antar aing. Insyaallah. Lah, ayo orang balik. Sudah masuk. Wah. Jodinya. Yeah. Kopi.